Saking pamirsa, patepang deui sareng abdi Asyifa Nafika Febrianti dina acara Wartanet anu ngabahas warta aktual jeung terpercaya. Ngamimutan bulan Ramadan 1445 Hijriah, kalahka balawiri Iber nu boloboran getih di Cianjur jeung Sukabumi. Jelema anu bade nagih hutang kalahka jadi korban kajahatan jelema anu dibere hutang. Niatna dina bulan Maret 2024, Sopyan urang Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur bade nagih hutang ka Surya. Nagih hutang duit dibayar ku pati, Sopyan tilar dunia dipacok ku Surya ngagunakan bedog. Sopyan datang ka Imah Surya di kampung Babak Bandung jeung alona. Henteu kago sabada ngabeco korban. Alona Sopyan oge jadi sasaran Surya. Untungna anjeunna salamet jalaran lupat ka jero warung. Sopyan sorangan kapangi tos henteu nyawaan diburuan imah nu jadi TKP. Jigana ti jero imah sempet heula meangan pitulung nepi ka aya diburuan samemeh tilar dunia. Yang itu yang dikejar, yang satu yang mengantarnya itu ada juga dikejar sampai sini. Abada ngabacok, Surya kabur ka Cilengsi Bogor jeung Kareskrim Polres Cianjur AKP Tono. Dina tanggal 16 Maret 2024, Surya geus kecereng. Ayeuna anjeunna nyiregem tur keur dipariksa di Mapolres Cianjur. Nunaan lampah menyebabkan kobarna tilar boloboran getih. Kalanyepan warta di luhur, geningan kajadian boloboran getih bisa urun sanajan ku jelema ninja kana bulan puasa. Saupama balik deui kana harti puasa, geus sakuduna jelema nahan kana nafsuna, sebab puasa lain hungkul nahan diri dina barang dahar jeung inum, tapi oge ngandalian hawa nafsu sangkan teu jigrah. Sakitu wae warta kilat ieu, abdi Asyifa Nafika Febrianti ngucapkeun hatur nuhun jeung wilujeng patepang.